Jangan jaro segala macam. Pula apa yang mau? Gauditan. Bangsat doang. Di. Aduh. Bangsat. Naon yuk. Dilegok entar kali lu. Anjir. Mana jaro udah mana? Rok. Rok. Jaro, udah mana gitu Jaro? Rok. Rok. Woi, teh, lagu naon dijak-dijak be. Lagu lagi bontot rokok dia mah. BRT. Non lang. Non jadi kayaknya, kenaon dirinya lang. Atulah anjing yo RT nekam anjing yo. Nyong colot be lumpang norolong urang rep kareta. Nek nangan sakit tuh. Atulah teka dulu dan anjing yo. Ayo jelema kitu di handap main tincak-tincak be. Lagu lagi bontot rokok meureun. Hah? Wih, jeung kena rokok lang. Nambah rokok gitu. Mana rokok nama ta? Roba mah. Ayo kalian. Lain ini RT nekam gitu, nekam mana RT nekam mana? Nanyakan rokok segala macam. Katincak laku nage bontot rokok. Lain nek mere rokok. Ngalen. Bukan dengan Jaro lang yo. Warga. Nak rapat cenah ngomong nama membuat perlu cenah. Gimana ya Jaro lang? Di kebun sama ngomong nama. Tuh jadi tuh Jaro tuh. Hayo jeung urang itu. Tuh jadi tuh. Ayo. Ayo pelakan saya lang. Atuh iya pepelakan Jaro yo. Jaro. Tuh, Jaro jadi tuh. Gimana? Itu Jaro jadi tuh. Oh, tuh Jaro. Penon gua yo. Oh. Juga pepelakan yo. Rok. Jaro. Hoi. Woi. Nanti. Jaro kau ngerti hal itu keluarga. Kita warga. Ayo naon? Hah? Ayo naon? Kita warga. Oi, lobaan gitu. Hoi, dengekeun RT dengekeun ngomong hoi. Kita kali itu. Keluarga kali itu. Kadenge koeng teh dia naon? Keluarga kali itu. Ayo naon jeung warga ayo naon? Rapat kamu nama rapat. Rapat naon jeung seburit Penting, rapat ya. segala tutup deh sana ge. Ieu mah bagian Tutup. Jaro ka kebon. Iya, Jaro kungalen. Kita kali itu keluarga ro. Keluarga kali itu lobaan kali. Ih, haram jadah isi RT da koeng kadenge koeng teh dia teh kadu teh kaditu. Dia mau sok jelas buku jalan mana, sok salah informasi. Ayo naon jeung warga ayo naon jeung seburit ke ayo naon? Ro, Jaro tanya gitu. Pan pae ro. Patincak kuprimo, buluna betus ro. Tuana potong na yo. What? Kuari itu kok. Pae kuari dikubur. Teh nu mana ieu jelema nu kalintes kubri nu mana ieu warga Jaro lain. Aturan hubunganna jeung Jaro, puguh-puguh. RT gudubug. Jelema kalintes kubri mob cenah. Warga urang lain teh. Atuh ari warga urang mah atuh ieu saya burung kangkon. Hah? Mana? Mana kuarta? Jadi celi dia koeng teh tuh robah-robah dia dirorek jeung golok buntung ya koeng teh. Ieu golok geus percis dia yo, pendek golok. Utuh nyambung dia mah jelemana. Eta anu katingcak ku brimob, anu kalindes ku mobil brimob. Warga aing lain teh. Bising lain doang, atuh ari lain mah tuh seseuing sabaraha teuing. Modak paling dikubur. Ro, Jaro mah mantap nul HP gitu. Lah TikTok, lah WhatsApp rame ro. Jaro menorai katro. Oi orang kurang itu ro. Noong urang. Tahlil. Aing emang setelok puguh teh masalah tahlil mah. Iya aing mah pastikeun heula warga urang lain, masyarakat aing lain yo. Dia mah mana kamu tahlil segala macam atuh aing ari mah bahana warga urang tahlil. Nu bikin khawatir aing bising lain warga urang. Bising dia salah informasi. Pan dia menceunnya sarangan teh. Doang kacang panjang. Ngaleyan. Bonge dia mah. Boronya, tapi neta warga mana bokeh tanya sih harinya mah tak apa jelas. Cuman ngadanya mah TikTok itu katingcak kubri mau kita. Mana RT sebagai iya sebagai RT video kudu bertindak tegas sih sarua orang kudu tahlil kali itu ro. Iya dia mah kana tahlil doang nyatu be tahlil. Atuh nek naon dia mah teh sok teu nyambung ka saya mah hubungan kana TikTok. TikTok mah di mana? Kecelakaan mah di mana ngaran TikTok yeuh tinggal di luar negeri, tinggal di luar daerah. Atuh nek mah desa sibuk-sibuk. Madeun TikTok teu parurugu. Aing ho dia teh. Yuk, meski kemana orang ro, yuk kemana yuk orang ro? Atuh pugu dia.
Atau dia majeng ngadela informasi di TikTok. Ih, pastikan tong heula ku dia memeh ka dia menyusulan jaro, dia heula ka lokasi ka tempat kecelakaan warga orang lain. Aja dia ngomong-ngomong di TikTok yang rada teka harti, rada teu nyambung yo. Atuh ribu di TikTok mah warga orang lain bising mah dia mah aduh aing teh. Jaro mah terlibatkan truk update ya jaro mah mana ya ro ya gimana ya ro orang di truk lebih gimana ro Aing nggak saya coba ayo aing nurutkan. iya ro ya dia ta ro ta tuh Atuh eta mah teh aku kali atuh ojol jeung dia mah eta mah teh lain warga urang. Atuh budak ojol eta mah ojek online. Lain warga urang eta mah di mana boa eta mah jadi urang di kota kitu. Pan di urang mah daerah leuweung. din ro ta eta ro eta ta Eta dia nu teu nyambung teh. Atuh ieu mah di mana boa ieu mah di kota ieu mah. tindas kan tuh Aing dengekeun heula aing ngomong, ieu mah di mana boa teh, lain budak urang, ieu mah lain di daerah urang, ieu mah di kota, di urang mah daerah kampung. Mana aya mobil brimob. ro orang kali nak kemana ya ro orang ro Nih, dia sibuk mikiran tahlil, nu paeh ge eueuh di urang. Tuh tahlil ka mana dia? Ih, bikin aduh, ieu si pagi RT. berenya nanya tali nanya Ganeng semakin geus kumaha geus dohor. Dia mah mungkin kuari mungkin ngarosaan persaing bae ngalena jeung badungna. ro ya es garonya Hakan ku dia ciki embe. Dia teh Masya Allah. TikTok ku jadi percaya di. ayo bro siap bro ketinggalan orang tahlil yo biasanya semaghrib bro kore bae geus mah jam 6 kurang bro kurang 2 menit Aing dia mah tahlil. oh Nek usah sibuk-sibuknya tahlil. Batur pae ojol. Aing teh. Atuh nek mana tahlil lah dia imana gitu nyaho. Jeung lain warga urang, lain masyarakat urang. Aing mau ngomong jeung dia mun urat manteng pecat ini urat aing yo. non bro orang Cipegat oh berarti orang tahlil ka ditu ka Cipegat Aing mana loba reungit, mana teu nyambung ngomongnya RT. Oh, geus dia ka ditu dia ka Cipegat dia tahlil dia sorang ka ngengkeng dia ka ditu. Paju orai dari ditu. bro geus tahlil no ayo eta ge ilu lo bareng mah orang lo Ih, aing nek ka mana kitu dia ikut teu nyambung. tahlil ka Cipegat Tahlil ka mana? Weh ku ari tahlil. Cepegat di mana lemur Cepegat? Aya Cicomon.